zaman nu ngacapruk urang patepang dangu deui dina konten anu maneh di kanal Capruk Radione. Ngabuburit seni budaya Sunda dina wadah anu gigelan jaman mangrupi-rupi kecina utamina cerita dina basa Sunda. Campondong so, 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 campondong so. Cik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah urang patepang dangu deui nya. Patepang deui maksudna ngalangkungan ieu kanal YouTube Capruk Radionet. Salah sawios kanal YouTube anu eusi kontena ngeunaan seni budaya budaya Indonesia maksudnya terapi budaya Sunda atanapi budaya universal gitunya ieu kumaha cenah teh nya budaya gitu maksudna gitu. Oge aya hiburanana sareng sok kedak sakedik aya informasi. Para wargi kaum dangu netizen sadayana pamugi sapaosna para wargi kaum dangu sadayana sing aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala nya sing ditebihkeun tina balai sing di gampilkeun sagarupina oge ikhtiar anu nuju dijalankeun atanapi di lakonan ayeuna sing aya dina hasil tur barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sim kuring teu kendat nuhunkeun kasakur pangrojong ti sadayana nya anu mangrupi teras mancau kana konten-kontena anu parantos nge-sharekeun linkna anu parantos nge-like-na oge anu nyerat komentarna. Boh bilih aya anu nembe sindang ka ieu kanal, mugi-mugi kontena katampi. Sim kuring nuhunkeun pisan upami teu can subscribe gitu, terus dipencet we subscribe nanya, di-subscribe gitu maksudna. Dina dangat ayeuna sim kuring saja medarkeun hiji konten anu maoskeun carpon karangan Kang Godi Suwarna ya deui. Di payun parantosnya salah sawiosna aya gual-guil, aya stop. Tah karangan anjeunna teh. Salah sawios sastrawan Sunda ya Kang Godi Suwarna teh. Ayeuna nu bade dipintonkeun nyaeta Kalangkang Budah nya. Kalangkang Budah nu dibantun tina buku karangan anjeunna nyata kumpulan carpon Godi Suwarna. Nu jejerna Murang Maring, terbitan Kiblat ya, Kiblat. Mangga di marketplace di buku-buku toko-toko buku parantos nyondong ieu bukuna ya. Saya ya. Bilih bade milari. Kanggo medarkeun ieu cariyos sim kuring parantos direncangan ku ieu dua sepuh ya. Aduh. Kek sekedap. Wa di eta heula di unmute heula. Tata nu hurung eta nu hurung lampuna hurungkeun heula. Ta eta. Halo. Dada deketan atuh. Halo teh, iya. Nah gitu. Teh si Mang Marsukin oge hurungkeun. Nu ada. Heueuh nu eta. Oh iya nu hurung, ieu lampuna nya. Heueuh nu eta sok. Ya sok. Halo. Tah geuningan. Perantos aya di studio para wargi kaum dangu Mang Marsuki sareng Wa Ucam. Aduh bade merankeun ieu tokoh-tokoh dina Kalangkang Budah. Margi tokohna mung 2 urang gitu ya teh. Wa Ucam? Ya, halo. Ya. Kumaha Mang Caca? Siapnya? Siap. Jadi saha geuning ayeuna teh? Jadi sangkuriang ya. Jadi sangkuriang ya wa ya. Tah. Mang Basuki? Halo Mang Caca. Jantan saya na? Jadi saya tinggalan teh
Oh, nu balik atuh baca eta saha? Kumaha rek maca teks ai ngaran? Oh, gila. Oh, Oedipus. Oedipus ya. Eta Oedipus. Eta Oedipus gitu. Oedipus. Nah gitu. Oedipus. Mangga supados tanyang kolong kana waktos urang kawitan para wali kaum dangu saha ari sangkuriang sangkuriang teh parantos para apanya para wali kaum dangu teh sadayana nanging ai Oedipus teh saha tah Oedipus mangga di googling ari Oedipus teh saha tah ieu dua tokoh sangkuriang sareng Oedipus teh riwayatna hampir sami kitu tah cariosna teh nanging anu hiji mah di Tatar Sunda anu hiji mah ti Yunani nanging nya supados langkung eces kanggo terang saha ai Oedipus teh tiasa di Google. Mangga carios ieu kasanggakeun ku apukahna. Kocok Bandung Sari Rasa Istimewa. Cai ngagolak motah di tengah situ ting surbuk indung lambak nembagan bendungan brah tambakan bendungan rempah cai ngamuk beki edan bareng jeung gelebuk angin puyuh anu nebak teuing ti mana bulan merejat kabetak ku soranga guru guluduk salah mangsa pating beledag nyamran budah ombak langit disimbut ku indung peuting kulas getih manehna ngabedega dina batu beungeutna robah jadi warna beuleum beusi Dayang Sumbi Montong Jalil gorobogna mapakan sora anu ngaguru tapi alam beki genjelong lemah jika rek tibalik kadenge sora anu saleuseurian tukangeun langit bangun anu puas manehna ngadeg-deg nahan amarah nu meh mudal teu katadah Pulangkeun Dayang Sumbi cai goblok Pulangkeun Dayang Sumbi goblok Bledag gelap nempas deket pisan kana ceulina puting cakakak beuki rame ngekeak nafsu manehna limpas lir bendungan bedak Haram jadah ya gacleng manehna luncat kana umpalan cai nu ambek jeung nu ngamuk der papuket eta lambak miting awakna tapi manehna tagen ngojayan caah neangan udaganana koleau korejat nyaring simpe bulan ngerejep serabeun ku balebat anu nguliat belah wetan langit buligir Paul si beungeut ku cai laut taya lambak anu motah taya angin puyuh taya gulodog anu pating meledak da puguh mangsa kaliwat lawas di tilepan waktu mun sora teh mah ting alaweuh panjang aweuhan anu mindeng kadenge deui saperti nu sejen-sejena waktu ge bangun embung nyobat jeung manehna waktu nu saseget ngagayem awakna waktu nu geus mulas buukna kuarana bodas waktu nu meureut kulitna jadi karijut nya waktu nu meh ngelehkeun manehna ngan hatena nu keukeuh weuteuh teu daek leah teh teu aslir batu karang hate nu teu weleh ngagolak nolak sagala nu ceuk pangrasana teu adil
Sanggeus babatak sakedeung tuluy manehna lempang buru basisir. Manuk walet sajodo hihiberan luhureun sirahna. Sakapeung nyirorot nyamberan buukna anu ngarumbay. Ngajauh deui bari recet ngajejeleh. Manehna teu miduli ombak anu nyeblokkeun cai kiruhna bangun teu purun ditincak. Budah lambak anu siga ciduh nyerangsang na mumuncangan. Manehna terus lempang buru batu karang anu nyodora ka laut. Dina eta batu karang manehna mindeng ngajanteng dolak cangkeng bari neuteup buleudan panon poe. Sakapeung mah sapopoe ngabadega bari panenjo teu leupas nuturkeun panon poe usik. Jadu mun kudu eleh ku silaing aing. Kitu Parwarikom dangu sok rajeun kadenge gerenyemna nyelang seah sora lambak. Harita ge manehna anteng neuteup biruna laut. Neuteup lambak nu motah teu daek cici. Kawas runtah anu dipalidkeun ku cai walungan akhirna mah manehna ge ngoleab ka bawah ku laut. Sagara tempat ngamuara segala kokotora dunya. Tapi sanajan kitu di tengahna caina angger ngenclong runtah numpuk di basisir biru laut teu kacoceng. Bareng jengrong heapna panon poe ti dasar sagara. Lapat-lapat ka tembong layar parahu meber ka tebak angin. Nyurubuk meulah lambak muru ka sisi basisir. Naon eta euy? Parahu layar euy. Saha eta euy? One Piece gitu. Digante One Piece. Saha? Ampun ting. Aduh. Nah Jelo aya manusia. Eta parahu layar aya manusiaan euy. Sahanya? Geus lawas aing di tempat ieu karek ayeuna aya jelema sasab. Waduh. Kitu ceuk gerentas hatena. Parahu geus ngajepat na kikisik rada anggang di tempat manehna nyawang. Jelema anyar pinanggih teh jongjon memeres layar bangun teu ngarasa aya anu keureu nyerangkeun. Bari rada asa-asa manehna nyampeurkeun. Sanggeus deukeut tuluy dehem. Itu ngagentak ngalieu. Bre. Gebeg duanana ngorejat Parwarikom dangu reuwas. Sing horeng sarimbag. Harita laut cempling. Angin jempling. Manuk laut recet disada ti kajauhan. Launan panon poe nece hambalan taraje langit. Sajajar tangkal kalapa ngajeten teu usik teu malik. Saha ieu euy? Buuk sarua bodasna ngarumbay nyapuan tak-tak ieu. Eta sorot panon sarua seukeutna jeung aing. Sorot anu geus seubeuh nutup hirup sarua jeung aing. Ngan pakaian anu beda teh. Nu anyar datang mah eta teh naha make jubah pulas hejo, baseuh wates tuur osigana teh tas kulet jeung ombak meureun. Jeung eta awakna meuli jangkung gede deui euy. Sok fitness gitu. Tuanya di laut aya fitness. Tugan we nyimpang heula ka gym. Keuretan beungeut meni ceples pisan euy. Nah hanya dunia paralel kumaha eta teh. Aduh, nah sanggeus seubeuh padeuleum beungeut eta. Itu ngalengkah nyampeurkeun bari ngasongkeun leungeun. Dedehem wae deui. Oi dipus. Ya, lupus. Oi dipus. Sing bentes atuh. Oi dipus. Ya. Kitu sauna teh Parwarikom dangu. Sorana lir guruh laut anu jauh. Sora anu biasa marentah ku Komara Raja Sajati. Kuring cangkuriang ya. Manehna nurutan nyebut ngaran. Sora nalir angin gunung halon tapi nyidem kakuatan. Oidipus neruskeun hancagawena. Buntelan gede diturunkeun tina parahu. Sangkuriang hideng mantuan. Sangkuriang meh teu tahan hayang cacarita.
Gus lila manehna teu manggihan batur ngobrol ari lain sagara mah. Panasaran hayang nyaho asal usul semah jeung kunaon pang nakasasar ka basisir boga aing ceuk gerentes hatena kitu. Semah jongjon katungkulkeun kana gawe. Kawas anu embung kaganggu bae. Malah basa sangkuriang hideng mantuan oge semah teh nganuhunkeunana cukup ukur ku seuri leutik. Masih bari pada ngabetem eusi parahu teh dikunjalan ka tempat anu rada jauh di cai. Sakapeung padu teuteup rasa kapanasaran kagambar dina panon masing-masing. Kemah rengse diadegkeun. Sangkuriang ngaleos rek muru laut. Rek nangtang di panon poe siga kamari. Mireungeuh kalakuan sangkuriang Oidipus ngan ukur ngareret. Tuluy mah jongjon deui wae etah memeres babawaanana. Sangkuriang nong toyot muru batu paranti manehna nyawang tempat anu aranggang. Aing teh raja nu baheula kungsi ngageulkeun jagat aing teh. Aing geus sumpah ka diri sorangan cadut tunu ka bacor. Nah aing make daek ngahida maneh mantuan semah aing teh atuh. Nah hang memang kitu aing teh geus robah jadi somahan kitu. Aing mah kak eta sangkuriang nyekel batu ngincer manuk anu kakalayangan nyamberan beungeut cai. Kelawang syuk pletak nanggal pisan kana huluna. Manuk nurug disanggap ombak. Bugangna teu balakaya diseret ombak. Cugan kacirieun tah. Kacirieun teh Mang Cacar keur nempo ka dieu teh. Saha? Eta si Semah teh. Teuing atuh. Siga keur meuleum naon teh meuleum sampel. Ya aku meuleum sampel eueuh. Kumaha Keke. ya pokona mah geus dibuktikeun ku aing ye. Geus dibuktikeun ku aing pokona mah tah. Boh kanu nyarumput tukangeun langit. Yen sangkuriang moal palit kaseret nasib. Aing nu dianggap cocoan ku maranehna sanggup keneh ngabedega nangtang langit aing. Hayang nyaho reng kumaha polahna lamun ditangtang ijen ku aing lah. Oh. Sarita keneh kadenge sora erting cakakak tukangeun mega. Sora anu sok mindeng ngajejele. Sora anu ngukuntit ka mana manehna indit. Sora anu pang dipika ceceubna. Tapi manehna teu sanggup ngusir eta sora tina dedengyanana. Ya. Setan teh. Setan. Keluar ya. Aing hayang neuleuh beungeut si aing ya. Sangkuriang madengkreng bari tutunyuk ka langit. Sora anu saleusirean teh jempling robah jadi sora hariring. Gerendeng hariring pamepende bangun anu ngajak keureuh kanu capek balik ngalalana. Sia montong kalah tetembangan kawas bikang sia. Najan balad sia loba tapi aing moal mundur. Dan waktu na sangkuriang Cek sora tukangeun. Sangkuriang ngagentak malik ke tempat datangna sora. Breh Oidipus geus ngajanteng nangkep hariku. Sangkuriang asa manggih geusan ngebudalkeun ka keuheul. Pureleng netep Oidipus nu teu riuk-riuk eta. Mata heulang sangkuriang parat nancep niruk kongkolak panon Oidipus. Beuki seukeut sangkuriang netep beuki asa netep kalangkang sorangan. Tungtungna sangkuriang ngerasa yen anu nangtung hareupeun teh kalangkang manehna keneh. Anjun. Anjun teh suka kuring lin. Hampura lamun kalakuan kuring tadi ngabarubahkeun wate anjun. Omong Oidipus beri nyekel tak-tak sangkuriang. Dua laki tengah tubuh teh pahaneng-haneng. Lalaunan sangkuriang cengkat netep beungeut Oidipus. Pok manehna ngomong lalaunan. Anjeun moal wawuh ka kuring. Lain moal wawuh sangkuriang. Tajan wawuh. Ya, satu aya sabenerna anjeun teh. Oidipus. 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 Pan tadi tegas ngendalkeun basa kakarek datang teh nya. Pokona mah cek teksna di dieu Oidipus gitu. Tapi saha atuh si Oidipus teh saha ieu teh? Anjeun teh saha? Oh iya.
Jama anu kungsi ngagenjlengkeun jagat Yunani. Apa Yunani? Yunani angsak asa karek asa kungsi ngadenge dina laguna eta sada teh. Kalimerah gitu teh. Oh eta aya Yunani eta. Maksudna mah Athena beuh ya. Eta Athena teh jeung Yunani teh sarua gua. Oh ya, Athena teh aya di Yunani. Kitu mun teu salah mah. Kumaha pan orang Yunani teh. Ya gitulah. Tapi lain Yunani orang Jawa lain. Lain eta mah anu sok dagang eta jamu. Ya gitulah. Ya nu kongsi ngageunglengkeun jagat Yunani. Ari anjeun saha sabenerna anjeun? Kuring sang kuryang. Jelema nu kongsi ngageunglengkeun tata Sunda. Kamarana wae. Ok bodo atuh. Oh. Panon poe ngerelep ka dasar sagara. Manuk laut ngarampih recet jero guha karang. Salambar-salambar kalakai kakalayangan diulinkeun anggina sore. Ya. Geus jauh pisan kuring ngalanglang dunia teh. Rea kejadian anu ku kuring karandapan. Tapi kuring ngerasa heran nenjo pola anjeun tadi. Cek Oidipus bari gek diuk dina batu. Sang kuryang diuk igireunana. Halimun ngagarayot na puncak kalapa. Hawar-hawar kadenge sora sasatoan ngabagiakeun peuting. Sang kuryang ngarahuh panenjona nembus beleg-beg poek. Panjang lamun dicaritakeun malalakon kuring teh Oidipus. Ya. Lambaran hirup nu pinuh ku rupa-rupa tarucing. Nya tarucing. Saperti nu kasaksian ku anjeun tadi kuring cecep ka maranehna anu nyarumput tukangeun langit. Maranehna anu sangeundah nangigalkeun kuring ling wayang anu teu boga hate. Maranehna anu tapis ngajawab pananya kuring yen eta kabeh teh aya dina ulekan nasib cenah kitu. Ulekan. Coet nasib gitu. Kuring teu hayang mun kabeh kapadasaran dijawab ukur ku kitu. Hanya kal Oidipus, hanya kal geus sakira rempo teh bet can manggih jawaban anu nyugemakeun. Cik prag caritakeun. Naon anu kungsi karandapan teh sang kuryang? Cik Oidipus eta bari neuteup sang kuryang anu bangun malaweung. Kuring hayang mapokeun sakabeh nu kaalaman. Tapi kalangkangna teu weleh ngabeurik lengkah. Sang kuryang eureun sakedeung bari neuteup bulan anu diutahkeun tina beuteung sagara. Lamun anjeun ngadenge carita kuring siga nu sejen. Tangtu anjeun oge baris ceuceup ka kuring. Ya eta mah gumantung ka saha anjeun nyaritakeunana. Gumantung dulur. Ka saha anjeun nyaritakeunana? Gumantung meunggeus atuh. Kitu. Ya, ari urang mah nu papada kolot. Cukup mikir bari surati lain. Cek Oidipus beuki panasaran. Sanggeus ngahulang sawatara lila, sang kuryang mimiti ngaguar pangalamanana. Carita anu ngageunjleungkeun, carita anu jadi kacapangan balarea, carita anu ngabalukarkeun manehna marudah saumur hirup. Nya disiksa ku batinna sorangan, dimusuhan ku alam jeung sapangeusina. Sora sang kuryang sakapeung halon lir hariring jauh, sakapeung ngagolak lir sagara motah dilabrak angin, sakapeung tatag, sakapeung siga nu bingung, sakapeung ngargeh nanjak, sakapeung mudun nurugtug. Guruh lambak munurihan jempling, bueuk tuti tading ngungkueuk ngagarapak pindah kanadahan sejen. Lalaunan pepedut nyengled disingraikeun angin. Di langit bulan ngadegdeg dikalang ku gurat bodas. Tah sakitu pangalaman kuring teh Oidipus. Kuring sadar dayang sumbi atawa situmang eta mah sakadara cukang lantaran. Kuring lain awal ku dayang sumbi anu matak hate teu daek narima teh. Aya deui nu leuwih jahat lian ti eta.
Oidipus ngarenghap panjang. Sanggeus mikir dalila pok manehna ngomong. Wah, gunding bet sarua jeung kaalaman ku kuring. Carita anjeun tepat digeseh jeung nu kaalaman ku kuring. Nya, kumaha itu? Bedana teh anjeun mah teu jadi kawin ka indung. Kuring mah kongsi kawin malah boga anak sagala. Keke naon sababna pangna anjeun kasasar kalebah dieu atuh Oidipus. Kuring kongsi ngalawan hirup kadungsang-dungsang bari pada ngajejeleh kudu lian. Tuluy nama Dewa Apollo. Apa Dewa Apollo? Dewa Apollo. Aya ge Apollo anu Apollo 11 anu eta. Eta teh tina ngaran Apollo dewa gitu. Hanya eta teh dewa teh nyaheun ka kuring, malah ka satanah Yunani mah kuring teh dianggap jalma karamat. Oh gitu. Nya. Kuring naneda kanu kawasa. Memeh paeh teh hayang leuwih wawuh ka diri sorangan. Atuh indit Yunani ninggalkeun sakabeh nu dipikanyaah bari sadrah nu tumarima kana bilik. Boh nu geus karandapan, boh nu rek tumiba gitu. Kela tapi ngomong-ngomong nah logat Sundana meni madok kieu kuduna mah rada bule meureun. Ai urang Yunani mah tadi dina briefing saya mesti pakai logat Sunda. Oh gitu. Jadi sebenarnya mah ya teh bolehnya. Ya. Jadi saya sebelum datang ke sini untuk nah ieu teh kumaha jadi ka dieu? Anger aya keur ngaragot kopi teh sok aya we nyimpang kitu teh. Lain uing heran Mang Caca ieu. Manya Oidipus orang Yunani logat Sundana meni kieu Nyakeun bae atuh Pandiman dina frame dongeng Sunda gitu, carpon Sunda. Jadi nyuna gitu Oidipusna. Oh gitu ya paham. Sok atuh lanjutkeun lah. Sok. Oke. Sudah sampai mana tadi? Tapi kadinya ta indit Yunani. Oh iya. Atuh indit Yunani ninggalkeun sakabeh nu dipikanyaah. Bari sadrah tumarima kana milik, boh nu geus karandapan, boh nu rek tumiba gitu. Nyai kitu mah adil dewa teh ka anjeun mau Oidipus euy. Teh siga ka kuring ah. Sang kuryang ngarandeg neuteup langit. Kecerot nyidu. Maranehna teh ukur bisa ngajejeleh. Salah aya di kuring. Bener aya di maranehna. Teu kitu dulur, teu kitu. Kurang kumaha dewa ge nurunkeun cocoba nu rupa-rupa. Nya ku cocoba eta kuring beuki wawuh jeung hate sorangan. Kuring boga kayakinan teu sabombrong dewa nurunkeun cocoba mun taya maksud sejen bagitu. Oh, hade ta caritaan teh euy, Oidipus. Tapi kuring teh yakin satu kangen dewa turunkeun cocoba teh aya maksud sejen hade teu. Teu yakin kuring mah. Nah anjeun oge teu yakin deui yen urang teh ciptaan nu pang dipikanyaahna. Urang mangan saukur cocokan dewa Oidipus. Hade kapake lamun goreng dibalangkeun, bari madaekeun ngomean deui. Lamun bener urang ciptaan anu pang dipikanyaahna, nah make kudu aya nasib goreng. Sok. Nah, atuh lain nu hade we kancengan keur urang teh. Sang Kurya. Hirup mah teh cukup ukur ku nganaha-naha. Nah kudu kitu. Nah kudu kieu. Jaka mun manusia ngajiret maneh ku hal sarupa kitu bari jeung teu tumarima kana milik. Tumarima. Nya tumarima dulu. Tumarima. Dasarna rasa tumarima teh nyaeta hate nu pasrah. Kuring percaya hate anjeun mah teu aslir batu karang nu dengdek kurang saimbang. Hate anjeun reating dengdek ngenca. Padahal lamun saimbang senang atawa susah tangtu bakal jarua garayana. Lir batu anu dipeclengkeun ka sagara
liput moal aya tapakna. Saha nu geus nyiptakeun hate kuring nu dengdek teh Oedipus ya. Cok. Lain menang hayang kuring gubarag ka dunya teh pan lain. Lamun sagala ditemleuhkeun ka nu nyipta, namana atuh tanggung jawab anjeun jadi makhluk hirup. Cukup Oedipus, cukup ya. Anjeun mah anak raja. Ari kuring bakpa kuring anjing tah. Anjing lindung kuring waroja nu pasrah digadabah sato. Sanajan kumaha baya oge urang moal bisa sapamadegan. Omong sang kuryang setengah ngagorowok. Panona buringas deui. Oedipus gogadeg bari nangtung para wari kumdangu. Leos manehna balik muru kemahna ninggalkeun sang kuryang anu ngajanteng dina batu. Sang kuryang ngahegak. Nu ngaguruh jero dada beuki motah karasana. Pikiran kusut leuwih disasari. Bulan seseleket na sela-sela indung peuting. Beleg-beg langit patepung jeung tungtung laut. Oedipus anak raja, aing anak anjing. Anak raja jadi raja, anak sato jadi sato aing masuk. Tapi nah benar kitu. Nah aing moal bisa hanjat tina leutak rujit. Mun coba datang ti dewa. Nah jalan keluar oge datang ti dewa deui. Nah rupa-rupa pasualan bulat belit dina uteugna. Antara narima jeung nolak, antara keukeuh jeung leah, jeung antara sejena pulang anting ngeusian hatena. Isuk-isuk manehna nguliat sanggeus sabeupeting ngajanteng di tempat eta. Sang kuryang gilig hate rek nyamperkeun Oedipus, hayang ngadengekeun deui omongan semah. Panasaran hayang nyaho geus tepi ka mana eta semah teh deleuman hirup, ngajawab tarucing anu diasongkeun ku leungeun goib. Rurusuhan manehna buru tempat semah meuting. Kasampak parongpong taya tapak-tapakna acan. Jukut nu dipake tempah kemah baraseuh ku Ciibun. Sang kuryang ngagidig ka sisi laut. Parahu nu kamari ngajepat dina kikisik geus teu nyampak. Oedipus lir di teleg laut. Nah ka mana euy? Nah ka mana geus eueuh? Aduh. Buah-buah. Oedipus! Oedipus! Sang kuryang ngagorowok di tembalan guruh lambak pepeus na batu karang. Gorowok na nyangsang dina mega malam. Nyangsang dina pucuk kalapa. Sawareh ngalayang ka tebak angin. Di langit kadenge deui sora hariring, sora nu ngekeak, sora nu bikarunya. Sagar rupa sora awor dina batin sang kuryang. Haram jadah. Haram jadah. Sang kuryang luncat kana umpalan ombak. Sagara siga nu rek bahe ngabuntang banting awakna. Sang kuryang nyuruwuk ngojay ka tengah rek nyusul Oedipus. Hawar-hawar gorowok sorana nyalukan semah nu kungsi datang sanajan teu diondang. Oedipus! 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 Eleuh, rupina parantos kapidangkeun carpon karangan Kang Godiswarna dina jejer kalang Kang Budah.
Tah naon kinten-kinten amanat atanapi hikmah nu tiasa dicanak tina ieu carios para wargi kumdangu. Mugi-mugi sakudak sakedikna aya hikmah, aya mangpaat tamina hiburannya tina sakura carios anu dipintonkeun dina ieu kanal. Sim kuring tekenat radi hapunten wireh seueur kakirangan sareng kalepatan dina carios anu dipintonkeun utamina aya ropea sareng honyakanana gitunya anu insyaallah teu ngarobih kana jalan carios sareng lesi carios. Urang patepang dangu deui dina konten salajengna nyaeta neraskeun carios si gingginya. Sim kuring sejamit pundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bakto.